Mangana Mangjaya nuju ngahanca carios nyambung judulna nyaeta Musuh Warisan karya Kiliksa. Atuh Mangjaya ngahaturkeun nuhun terutami ka sugri kaum dangu nu sami-sami ngabandungan di acara. Mudah-mudahan di acara tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbebrahmana. Ka sugri kaum dangu sadaya mangga urang lajengkeun bae dongeng teh. Dongeng parantos dugi kanalika Supala parantos sumping deui ka tempat pagurona nyata di daerah Ciborelang. Anjeunna teh nuju mimpin hiji pagurono katelah monyet bodas. Naon sababna dipaparinami monyet bodas? Kumargi anjeunna ngaraos kahutangan ku salah sawios kukutanana monyet anu katelah Siporang. Mangga para wargi sadaya etang-etang hiburan bae atuh Mangjaya ngahaturkeun nuhun, mangga wilujeng ngadangukeun. Sadatangna ka paguron, Supala teh geus ngahareupan masalah. Di antawisna bae dua jalmi anyar anu hayang guguru di eta tempat, hiji Kang Ikung anu kadua Citrasena. Saterusna Bah Purwana nanyakeun perkara masalah murid teh nyaha bisa diterima atawa henteu. Kulantaran para mitra putusan akhir aya di Supala anu saterasna atuh Supala tuluy nyarita. Oh janten kitu hatur nuhun atuh ama. Ayeuna mah kieu we atuh ama, Kang Ikung ku sim kuring ditampi kalayan kabingahan, malah sim kuring ngahaturkeun rebu-rebu nuhun ku ayana Kang Ikung parantos kersa ngahiji sareng sim kuring. Mudah-mudahan ku ayana Kang Ikung teh bakal ngajantenkeun hiji kabungahan. Tah sakitu kanggo Kang Ikung. Kumaha satuju Kang Ikung? Temal Supala nyarita diselang heula kunanya ka Kang Ikung. Atuh puguh we meuni curing hak Kang Ikung teh bakat ku bunga. Pok Kang Ikung ngajawab. Aduh, kantenan satuju ujang. Aduh satuju pisan. Margi nyaeta pisan ujan dan tujuan akang teh. Hatur nuhun ujang ku akang katampi pisan kasayan manah ujang teh. Sarta akang janji ka diri akang pribadi yen bakal bumela ka paguron monyet bodas. Sajabiti kitu akang teh sejatumut turus satia we kana sagel rupi aturan di dieu. Sakitu rupina mah pihatur ti akang teh ujang, ceuk Kang Ikung. Nyarita kituna teh teu sirikna bari acong-acongan nyemah. Supala jeung Bah Purwana katut mangroda arungut-umbutan tanda satuju teu lila pok Supala nyarita deui. Hatur nuhun Kang Ikung. Mangga urang teraskeun deui ayeuna ka saderek Citrasena sim kuring atas nami pimpinan paguron monyet bodas. Kalintang ngaraos bingahna ku kasumpingan saderek. Komo ari saderek kagungan maksad palai ngagabung sareng sim kuring mah. Eta teh kanggo sim kuring mangrupi hiji kauntungan. Margi ditingali ku saliwat oge tangtos bakal kahartos. Yen ku tambihna anggota teh bakal nambihan kakuatan. Nanging tujuan paguron monyet bodas nu saleresna mah sanes bade ngumpulkeun kakiatan dina widang persilatan. Margi tujuan pokok paguron sim kuring kanggo ngajembarkeun sagala rupi ilmu perelmuan. Kanggo ngudag kasalametan dunya rawuh akhirat. Da ieu nu janten tujuan utama nama. Anu mawi pondok paguron sim kuring mangahaja we disajajarkeun sareng masjid. Nupi nu dimaksad supados mekarna ilmu silat teh tiasa saimbang sareng mekarna ilmu keagamaan. Sanggem kasarna mah diajar silat teh kudu saimbang jeung diajar salat. Rajin ngapalkeun jurus kudu bareng jeung ngaderes Quran. Tah ku jalan kitu, ilmu silat teh upami parantos kapimilik moal matak nimbulkeun kasomongan. Lantaran diaping ku ajaran anu utama diajar kautamaan budi. Tah sakitu dasar tujuan paguron sim kuring mah. Ayeuna urang malik deui kana perkawis saderek Citrasena. Saleresna mah kanggo ngagabung sareng paguron sim kuring teh teu gampil. Margi kedah diuji heula nu taliti sarta ditalungtik heula asal usulna. Nanging kanggo saderek Citrasena mah kumargi parantos ngemongkeun jasa ka sim kuring. Janten kanggo saderek mah aya hiji kalonggaran. Kalawan dibebaskeun tina syarat-syarat nu disebatkeun tadi. Nanging bilih isuk baring supagi. Isuk jaganing pageto aya itu sareng ieu sim kuring anu bakal tanggung jawabna. Janten kaputusanana saderek Citrasena ditampi ngagabung sareng sim kuring.
Cek Supala bari ngareret ka Citrasena terus kabah Purwana jeung kasararea anu ngariung. Cacap Supala nyarita der sakur anu hadir kaleprok minangka milu bungah ka murid anyar. Ngan Bah Purwana kaciri kurang panuju lantaran tetela Supala teh jiga nu gagabah dina nyokot kaputusan. Padahal Supala oge pinuh ku perhitungan. Lantaran ku Supala geges kajudi yen Citrasena bakal ngabahayakeun. Tapi demi pikeun ngajaga katentreman dina waktu harita, apaksa Citrasena ditarima saheulaanan. Kalayan make syarat bakal ditalingakeun sakabeh rengkak paripolahna. Teu lila pok Citrasena nyarita kalayan paroman kacidahegarna, lantaran hatena kebek ku kabungahan. Juragan guru miwah sepuh-sepuh sadaya, jisim abdi teh kalintang ngaraos bingahna nampi eta kaputusan. Atuh minangka tawis hormati jisim abdi, dina ieu kasempetan jisim abdi seja ngaragrageun sumpah mugi ku sadayana kasaksian we. Jisim abdi mah seja masrahkeun badan sakujur, boh jiwana, boh ragana kanggo diwarah ku juragan guru. Atuh salajengna jisim abdi rela kanggo ngorbankeun jiwa raga demi kanggo ngabela sareng ngawula ka paguron monyet bodas. Toh pati jiwa raga sim kuring ngabela monyet bodas. Sakitu kapihatur juragan. Cek Citrasena bari solongkrong munjungan ka Supala. Terus kabah Purwana jeung ka Mangroda. Beres munjungan kanu tiluan tuluy mapai ka sarerea. Minangka mintonkeun kabungahna maneh, kabungahan manehna. Atuh kapaksa babadamian teh eureun heula mere kasempetan ka Citrasena. Sedeng Supala mah salila nyaksian laku lampah Citrasena gawenangan imut bae. Imut anu ngandung harti tur hese ditebakna kudu sejen. Ngaha imut Supala teh bunga kataji atawa ngarasa rilis. Anu sejen eueuh nu nyahungeun. Nganu yakin mah lamun hiji jalma wani ngaragrageun sumpah kalayan teu dipenta tur dihareupeun jalma rea. Eta hiji tanda yen lain jalma utama. Sabab pikeun jalma anu ngarti moal gagabah ngaragrageun kecap sumpah. Tah dasar ieu ku Supala geus kajudi sagala-galana. Sakaligus besi hate Citrasena geus bisa kabaca ku Supala. Tapi sok sanajan kitu disidem bae dina hate sorangan. Barang Citrasena geus beres munjungan sarta geus diuk deui dina tempatna. Pok Supala nyarita sarerea jempe teu aya nu wani nyarita. Saderek Citrasena. Sim kuring nyaksian pisan kana sumpah saderek anu sakitu mulyana. Nanging mugi sing emut salalamina margi sumpah saderek teh sanes ka sim kuring oge sanes ka sadayana murid-murid sim kuring. Nanging eta sumpah teh ka salira saderek keneh. Janten di mana saderek ngarempak sumpah anu kedah tanggal walerna teh saderek nyalira. Tah kumargi kitu mugi sing emut salalamina supados saderek teu ngarempak sumpah nyalira. Kumaha kahartos maksad sim kuring? Supala bari neuteub kana beungeut Citrasena. Atuh pok Citrasena ngajawab. Kadenan kahartos juragan. Samalih mah eta kasauran juragan teh parantos mangrupi pangajaran kanggo jisim abdi. Atuh tangtos sadayana kasauran juragan teh bakal diperhatoskeun. Jawab Citrasena bari ngeluk tungkul sarta hatena ngadak-ngadak pating sarblak. Ari jajantung meniratung tutunggulan teu puguh-puguh. Cek rarasaan nama sakabeh paneuteuk nu ngariung teh tamplok ka manehna. Ngan untung Supala kaburu nyarita deui. Hatur nuhun ari kahartos mah. Mangga urang teraskeun deui kana acara salajengna. Mangroda oge katut ka sadayana dulur-dulur. Ayeuna sim kuring bade ngadadarkeun lalakon nu karanapan ku sim kuring salami ninggalkeun lembur. Mangga geura barandungan ku sadayana. Cek Supala bari ngarenghap heula narik napas panjang. Terus mikir-mikir sakedeung jiga nu nginget-nginget lalakon. Sabuat Supala ngahuleng pok Mangroda nyarita minangka ngahaminan kana caritaan Supala. Leres jang ah, mangga geura carioskeun sagala rupi oleh-oleh ti panyabaan teh. Mang sareng sadayana murid-murid monyet bodas parantos sadia kanggo ngabandunganana. Cek Mangroda. Bari rarat reret ka Supala jeung ka sakabeh anu hadir. Ari Supala paralak ngamimitian nyaritakeun pangalamanana ti mimiti indit
ti Ciborelang tug nepi ka danget harita kabeh ditetek taya nu kaliwat. Palebah supaya nyaritakeun kaayaan patempatan Ki Banyuwening anu geus ancur meninggal lenyap bakat kurewas. Lantaran disangkana Aki Banyu teh geus teu aya di kieuna tapi teu wani ngaganggu kanu keur cumarita. Nu akhirna Bah Purwana ngarasa ngemplong deui hatena. Ari sabab para mitra sadaya tetela Ki Banyuwening teh masih keneh jumeneng. Sanggeus kabeh lalakon dicaritakeun terus supaya mere pepeling jeung pangajaran dina bidang karohanian. Malah ngahaja medar masalah kaluhuran budi, keagamaan, akhlak jeung rupa-rupa keutamaan budi. Eta teh ngahaja minangka pangajaran munggaran pikeun murid-murid anyar nyatana Kang Ikung jeung Citrasena. Utamana pisan mah tujuanna teh ditujukeun ka Citrasena anu ceuk pamikir supaya susuganan Citrasena bisa muka lawang hatena. Lantaran kusupala geus bisa kaukur yen Citrasena hiji pamuda anu jauh tina ajaran agama, anu matak ngahaja kusupala dibere ajaran-ajaran nu aya patula patalina jeung akhlak. Tapi tetep moal lantaran disangka ku Citrasena mah ditujukeun teh ka sarerea. Sedeng eta acara teh nu mangsung nepi ka peuting, kira-kira pukul 12 peuting kakara riungan bubar. Para mitra anu mulia kacaturkeun isukna supaya geus mimiti deui ngalatih murid-muridna. Malah Kang Ikung jeung Citrasena geus mimiti diwarah dina ulin silat. Tapi ari ka Citrasena mah ngan diajarkeun jurus-jurus biasa bae, sedengkeun jurus-jurus nu parenting mah can waka diturunkeun. Ari sabab Citrasena masih keneh keur ditalungtik asal usulna jeung kalakuanana. Ngan Kang Ikung kulantaran geus aya dadasar warahan mangroda, nya harita teh kusupala geus mimiti diwarah nu rada lumayan jurus-jurus silatna. Beak poe jebul minggu, beak minggu datang bulan. Rai poe beurang kaganti ku peuting-peuting nya kitu keneh beak peuting datang beurang. Kaayaan di paguron monyet bodas teu oleh rame kuno latihan. Sakapeung di ponok, sakapeung di Tegalan, malah kabiasaan latihan di gunung oge anger matuh saminggu sakali. Di sagigireun eta murid-murid monyet bodas mah sok dialajar ngaji segala rupa. Malah lain ngan macana bungkul dalah tafsir nage sok diajar sarta dilatih ku supala. Jadi sajabati Pak unggul-unggul ulin silate, sok Pak unggul-unggul kuro atawa Pak alus-alus maca ayat suci Al-Quran. Hal ieu teh estu namahan komara jeung cahaya pikeun paguron monyet bodas. Malah kacida matak bungahna pikeun supalana. Para mitra anu mulia, kira-kira sabulan leuwih timimiti Citrasena cicing di Ciborelang. Dina hiji poe kirawan ciliwat lohor kabeneran poe eta teh keur perek latihan. Murid-murid monyet bodas harita keur ngariung di hareupeun ponok bari ngarobrol. Teu lila pok Mang Sorban mimiti kadenge nyarita. Bajur-bajur sakabeh dipikir-pikir ku Mang asa kacida pisan gancangna waktu teh nya. Dimimiti kadatangan ku Jang Ikung jeung Jang Citrasena asa cikene pisan. Tapi barang dihitung-hitung teh lagi sabulan punjul 7 poe. Sedengkeun murid anyar nu dua teh estu candi aku kurang teh nya. Damang mah bareto teh kakara umur saminggu ge meuni geus direreakeun. Takulantaran kitu Jang Ikung jeung Jang Citrasena teh geus mujeunna kurang di aku. Kumaha satuju batur-batur? Cek Mang Sorban. Balijung nangtung terus ngareret ka sarerea. Malah ret ka Kang Ikung, ret ka Citrasena, atuh bereng sarerea ngajawab ampir bareng. Nyarebut satuju. Menipa tarik-tarik sedengkeun Kang Ikung jeung Citrasena ngan saukur bisa silih reret da teu ngartieun. Teu lila pok rojana ngilu nimrung bari mageuhan iketna anu ngaleleke. Saduju lah satuju, eta teh bener pisan Mang Sorban. Keun bisi eueuh nu daek jadi lepri mah uing daek atuh naha. Sabab lamun teu make lepri mah moal adil atuh. Sok geura atuh Mang Sorban. Cek rojana. Bari lelempangan teu daek cicing jiga geus teu sabar hayang gerader. Ngadu jelema teh
sabab geus kabiasaan lamun aya murid anyar teh sok diaradukeun dicoba pangabisana eta teh disebutkeun di aku cenah. Sabar heula atuh sakedeung, lah sabab kudu tarapti jeung kudu disatujuan heula kudu rek di akuna. Sok baranungan Mang mah rek nanya heula ka Jang Ikung jeung ka Jang Citrasena. Ujang, anu duaan ieu nya, dua Ujang ieu nya. Jawab pertanyaan Mang ye. Ari Ujang duaan hayang di aku dulur, ku sakabeh murid heubeul. Sok jawab heula aku duaan, cik Mang Sorban. Bari ngareret ka Kang Ikung jeung ka Citrasena, pok Kang Ikung ngajawab. Di kantenan we atuh Mang pada dikumahakeun kitu abdi teh. Engke sabar Jang. Mang mah hayang ngadenge kasanggupan Jang Citrasena. Cik jawab heula Jang Citra atawa Jang Sena. Kantenan abdi hoyong diangkeun Mang. Mari biasa tumarumpang saupami abdi teu diangkeun dulur mah. Bang abdi bade ngiringan kana kapalai Mamang. Bade dikumahakeun atuh abdi teh. Cek Citrasena bari ngancingkeun baju anu tadi ngaliglag. Jigana sieun disebut teu sopan ari kancing baju muka mah, pok Mang Sorban nyarita deui. Nya syukur alus teh Jang. Sabab da moal batah atuh lamun teu diaku dulur pun rea mah. Tapi Ujang nuduaan kudu dipelonco minangka pengakuan teh. Kumaha saranggup ngalakukeunana? Cik Mang Sorban bari neuteub ka Kang Ikung jeung ka Citrasena. Atuh pok Kang Ikung jeung Citrasena nyerebut sanggup sok sanajan canyaho anu kudu dilaksanakeun oge. Gancang we nyerebut sanggup maksudna mangarah tereh nyaho. Pok Mang Sorban nyarita deui. Tah, ayeuna kieu Ujang. Kulantaran Jang Ikung katut Jang Citrasena teh geus sabulan diajar silat di dieu. Jadi tangtu we geus aya nu kapimik sajurus-juruseun. Da kulantaran kitu minangka keur hiburanana Ujang duaan ku Mang rek diadukeun. Engke bakal kanyahoan saha nu calakan jeung saha nu belet. Kumaha sanggup diadukeun? Cik Mang Sorban nanya deui ka Kang Ikung. Jeung ka Citrasena puguh we sajongjongan mah duanana mah dicoloho. Lantaran teu disangka sacongo buuk ti tadina yen nu disebut ngaku dulur teh kudu gelut tapi teu lila pok Kang Ikung ngajawab. Sanggup Mang lah da lain gelutnya anu reunya Mang. Lainnya dia mah latihan. Sakadar nemongkeun kapelitan dina ulin silat nu geus kapimilik teh. Saha nu tanginas jeung saha anu jantungeun engke bakal kapanggih. Taku jalan kitu engkena bakal leuwih soson-soson dina latihanana. Nu matak penting acara ite. Cik Mang Sorban bari terus ngareret ka Citrasena. Nu direret ngarti gancang ngajawab meuni giat naker. Abdi ge sanggem Mang lah. Mangga geura adukeun abdi teh Mang lah. Da di mana diadukeunna abdi teh? Cik Citrasena. Bari manehna rarat-reret nempo-nempoan pakalangan nu rada lega. Pok Mang Sorban nyarita deui. Wah, teu kudu jauh-jauh, dieu ge lega Ujang. Pira oge gelut duaan, moal meakeun tempat satu mak pasagi barina oge. Atuh sajabat ti kitu urang teh kudu ngabiasakeun maneh sangkan bisa tarung di tempat anu sempit. Malah kudu bisa tarung dina tangkal kai kawas bajing atawa monyet. Sabab urang teh turunan monyet. Napa teh? Lain turunan monyet urang teh. Maksud Mang teh, tapi jurus-jurus silat urang loba gerakan pamonyet. Sakitu we heula nya. Sok batur-batur geura ngariung. Parindah jukna ulah peting purungkut kitu mewa. Heugieun kalang sakalian loh. Cik Mang Sorban paparentah ka baturna. Buriak sarerea parinah ka tempat nu rada lega. Terus ngalingkung jiga barudak lamun keur ulin. Hahayaman ari rojana deker nyieun kalang pikeun wates. Tapi teu tohaga cukup ku taneuh nu digurat ku bedog. Sedeng Kang Ikung jeung Citrasena mah teu puguh cabak jiga nu samarampa. Lantaran asa teu puguh rarasaan, da kakarek diadu bari jeung pada ngalalajoanan. Duanana gawena pating haruleng, pating kulinting bae teu daek cicing. Sanggeus kabeh sagala beres. Pok Mang Sorban nyarita bari ngareret ka Kang Ikung jeung ka Citrasena. Sok geura saringkil Ujang. Iket pagehan tali calana sing pageuh. Tapi bedog kudu dituna ulah disorem. Memeh der tarung
Sasalaman heula minangka ngahormat kalawan. Ngan oma cing inget nya. Ieu tarung teh latihan lainnya anya. Tapi ari dina tarung mah kudu suhud jiga nu nya ngarah ka ciri ku sarerea. Tapi kamana ka bisa ujang sok ger arasup ka pakalangan kainya. Cek Mang Sorban bari terus mundur. Ngilu ngajajar jeung nu sejen. Ari Kang Ikung jeung Citrasena gancang saringkil sarta duanana suksok naruna bedog di luarin pakalangan. Geus beres sup duanana arasup ka pakalangan anu geus disadiakeun, gap duanana sasalaman heula teu lila gero rojana mere komano. "Rung jalu, trit. Karung geus diresmikeun, dibuka." Cek rojana bari katayap leumpang lalaunan ngurilingan nu rek tarung. Ari Kang Ikung jeung Citrasena teu aya nu nyarita. Kalareng kenek duanana marasang kuda-kuda menipa alus-alus. Nu dipake jurus Cimane bukaan kahiji sanggeus dua nu siap. Duanana siap sob Kang Ikung maju salengkah bari nyolongkrong nyodorkeun peureup muka tuhu ditangkubkeun. Sedang peureup kenca nangkub dina leuhureun bujal. Atuh gancang ku Citrasena dipapaguleungin kenca maksudna peureup Kang Ikung terek ditewak terus dipurlitkeun. Dari suku muka tuhu rek maju ka beulah kenca. Bari ngarojokeun peureup katuhu kana huru angen Kang Ikung, tapi lep peureup Kang Ikung ditarik deui sakaligus. Plos leungeun Citrasena ngarawel angin. Bareng jeung kitu belas ureuh peureup kenca Kang Ikung, nu tadi nangkub dina bujal teh ditonyokeun kana gado Citrasena. Kituna teh bari suku katuhu maju salengkah, gancang peureup Kang Ikung anu ngablesur teh dipapag ku sabelah ku sabetan pigeulang Citrasena. Maksudna marek dipotong ti gigir. Tapi duanana rancingeus Kang Ikung teu mikeun lamun pigeulang ditengeul ku musuh. Gancang peureupeuna ditarik deui bari sakilat ngajongkeun suku kenca. Maksudna rek ngala careham Citrasena. Seak hiuk kilap Citrasena ngagiwarkeun suku saeutik. Atuh pros panarajang Kang Ikung milepas narajang angin. Duanana can kungsipaan telah kulit-kulit acan bakat kurarikat gerakanana. Jeleng duanana pada mundur. Bukaan kahiji gedeg pramitra. Gedeg teh draw. Gedeg teh. Teh nu kalah, teh nu kenging, teh nu eleh gedeg namina. Draw. Teu aya nu eleh, teu aya nu meunang, keur nu lalaju surak meni amal-amalan. Sarerea ngarasa sugema nempo murid anyar anu sakitu kesitna. Bareng jeung anu surak gero Mang Sorban ngagero satarikna. Alus! Alus, punten 100 jalu. Eta kakara murid Mang nu asli. Sok geura maju deui Jang Ikung. Sok atuh geura lawan deui ka Jang Citrasena. Duanana ge sarua murid Mang lah. Cik Mang Sorban bari ngacungkeun jempol ka luhur. Rojana nu keur surak jeung maju ka pakalangan sarta pok nyarita. Babak kadua dibuka, rung, jalu, trit. Cik rojana bari keprok sarta jeung mundur deui kaluarin pakalangan. Rengkene Kang Ikung jeung Citrasena marasang deui kuda-kuda. Gara nu surak rame beuki tarik. Tapi samineh nu tarung silih tarajang gero ti beulah tongoh aya nu pag ngagorowok horeng Mang Roda datang. Urun dala, urun. Naon ieu teh? Keke Mang dagoneul keke. Ulah kaprung keke. Cek Mang Roda bari jolan. Lengkah di panjangan nu dimaksud hayang buru-buru anyog. Tapi embung lumpat sanggeus aya dina riungan pok Mang Roda nyarita deui. Saha dalang na teh ha? Jeung sabaraha babak deui? Cek Mang Roda bari niteup ka Mang Sorban anu nangtung narada misa. Mangsud. Dupi ngaduna mah namanya sababak ieu teh nanging teu acan aya nu ngabintih namanya kitu we lah. Silih polototan, mangga atuh bade aya pikir naon anu penting teh manawi kitu. Cek Mang Sorban. Bari rada alangah elengeh jiga nu era lantaran Mang Sorban rumasa teu laporan heula ka Mang Roda. Sedengkeun biasana lamun rek ngayakeun acara kitu sok laporan heula. Teu lila pok Mang Roda nyarita. Wah, moal naon Mang mah yang lalajo maksud teh. Sabab Mang ge geus heubeut teu lalajo nu dieu. Aku dulur teh, alprung geura mangitian euy. Cek Mang Roda bari keprok sababaraha kali. Atuh srog Citrasena jeung Kang Ikung marasang deui kuda-kuda. Malah jigana teh meuni beuki apik bae lantaran disaksian ku Mang Roda. Komo Kang Ikung mah daminang diwarah ku Mang Roda.
Dina babak kaduaan boga pokal hayang nyerang nyaeta Citrasena. Sanggeus kuda-kuda rekep cileng Citrasena luncat ka tukang jigare kabur. Pada harek ngawahan ngarah laluasana rajang. Ari Kang Ikung serog maju sababara lengkah, bari tetep dina kaayaan siaga. Unggal ngalengkah ngawangun kuda-kuda miring, jadi ngalengkah na teh nyuliwa jiga egang. Lila saberut Citrasena narajang ku tonjokan ngalet teu eureun-eureun. Dua peureuh pating bedasur ngancam beungeut Kang Ikung. Sora meni pating hariung bang baraan tina bakating ku tarik-tarikna. Tegancang Kang Ikung nakisan panarajang Citrasena ku dua peureuhna. Bareng jeung kitu kuda-kuda napat sinang ngesod mundur lalaunan lantaran Citrasena ge nyerangna bari maju. Siuk dak dak dua peureuh diaradu pasusul-susul. Sakur nu lalajonahan napas bari moloho kanu keur tarung. Ngan untung Kang Ikung buru-buru sadar yen serangan Citrasena tengan kuat dina tonyokan wungkul, sedangkan suku Citrasena mah duanana ge teu bahaya. Ieu jurus disebutna omak gumulung. Di mana aya nu ngagunakeun ieu jurus kakuatan serangan kabeh dina leungeun, sedangkan suku mah eueuh kakuatan. Leuwih barat omak laut anu keur rongkah sanyemangan bahaya di luhur wungkul, dari dihandapna mah tenang. Pikeun ngalawana taya deui iwati kudu teuleum. Kitu deui Kang Ikung pikeun ngalawanan serangan Citrasena kudu ulin cai. Reg Kang Ikung ngaraneg sakedeung. Panarajang Citrasena diantep bae teu ditakisan ngan ukur ngagulak-gilakeun sirah micin panarajang musuh. Sedang kuda-kuda beuki lila beuki meyekeh. Jiga nu rek runtuh malah tungtung mah berak Kang Ikung daku bari sakilat dua leungeun ngarampid suku Citrasena. Seak gep dicakal satakar tanaga. Puguh Citrasena meuni ngalenyap bakat kureuwas. Harita keneh para mitra, Citrasena rek ngejat tapi taya gunana lantaran ku Kang Ikung meningan sakilat dikenyeg kaki gir. Jadud, koleang, peruk Citrasena rubuh. Korejat Kang Ikung hudang bari rengkenek masang kuda-kuda, sarta jung suku katunguna dijungjungkeun rek dipake ngajajak dada Citrasena. Tapi memeh laksana kerok rojana minangka wasit merekono. Hop, ulah diteruskan, ulah. Sakieu geus cukup ieu keunggulan kerja aya di Kang Ikung. Arudang deh, arudang. Cek rojana bari plak nepak tak Kang Ikung minangka hadiah kanu unggul. Ari Citrasena jung nangtung lalaunan bari camerut menibang kenu. Bakat ku amek. Sanggeus ajeg nangtungna terus musap sirah nu pinuh ku taneuh. Bareng jeung kitu geren nu lalajo surak meuni kaleprok patarik-tarik. Kang Ikung jeung Citrasena teu ngaromong sakecap-kecap acan, kalah karenghap ranjug narik napas bakat ku capek. Memang tarung teh para mitra luar biasa capena. Teu lila para mitra Mangroda tuluy nyarita. Bagus asuhan Mangroda mah teu beunang aya nu moyodok. Sok maju sekali deui. Dah sabab kudu 3 kali cek Mangroda bari mere kode ka rojana tapi pok rojana ngadebat. Wah kedah reureul atuh mangke antosan sekedar supados duanana tiasa ngumpulkeun heula tenaga anyar. Sok dari ukeula euy. Tenang we da ieu mah lain tarungnyaan atuh sok ka dinya. Sok panggoberankeun euy karunya eta kesang mun kitu. Cek rojana bari ngareret kanu sejen. Malah ka Citrasena jeung Kang Ikung. Boh Kang Ikung boh Citrasena teu aya nu nurut, kalah kapating kulinting jiga nu nangtang perang. Lantaran duanana geus pada panas tur getih ngagolak pinuh ku nafsu amarah. Komo Citrasena mah geuneuh beungeutna bakating ku amek, sabab ngarasa wirang pedah geus rubuh ku Kang Ikung, padahal mah Citrasena geus asak warahan ti naga sudi. Ngan samemeh init kungsi dipapatahan sangkan ulah nemongkeun pangabisa. Dimaksud supaya Supala teu ragu-ragu dina nurunkeun jurus-jurusna. Tapi ku ayana tarung bieu kalayan Citrasena eleh. Ngadadak ada Citrasena nu bereungasan teh timbul deui. Lat poho kana papatah ti akena. Ti akina pok Citrasena ngomong jeroning hatena. Rang jadol si Ikung jangkorang sia. Awas ya rasakeun pamalas aing. Lamun aing boga niat modaran manusia model sia, moal meakeun waktu sajam sia. Aing geus ngadenge beja ti Mang Jured. Yen sia teh musuh kabuyutan Mang Jured deui. Aing aya kasempatan pikeun modaran sia deui. Rasakeun sia. Cek gerentas hate Citrasena bari kekerot nahan amarah. Katurug-turug keur kitu pok Mang Sorban mah panas.
Jang Citra kira ku ku pantar Jang Ikung mikir atuh era lah sok maju deui lah tebus wirang teh ujang nu tadi teh kumaha wani keneh atuh teh cik Mang Sawaraban bari nyerengeh ka Citrasena atuh sia beungeut Citrasena asa disebi terhatena meninga geter bakat panas tapi Citrasena ari kabatur mah teu nemongkeun ka keuheuh ganca ngajawab pura-pura tenang. Kudu teu wani pikeun si Citrasena malah wani sore wani isu bari oge suk wani sore wani malah ieu ge wani lah cenah eta jadi tadi rubuh. Bener tapi can ngaku eleh kuring mah sok maju deui Ikung lah jawab Citrasena bari ngalejeg di jero pakalangan ger nu lalaju surak meuni rame. Ari Kang Ikung pok ngajawab kalem pisan jigana teh. Yulah nah ada kuring ge can seueuh tarung teh sok urang ngadu jajate deui damunnya kuring rubuh eta hartina anjeun nu unggul Citrasena cek Kang Ikung bari terus ngalengkah lalaunan sup ka pakalangan samemeh prung tarung pok mangroda nyarita. Sok lah sing rame kayaknya atuh pupurieun hiburan nu sejen eueuh atuh ngadu-ngadu kabisa urang teh sok maju Jang Ikung cek mangroda nitah maju ka Kang Ikung tapi mangroda kalah kamunur ngajauhan pakalangan. Ari Kang Ikung jeung Citrasena rengkenek marasang kuda-kuda menipa alus-alus lantaran hayang kataksir ku sarerea Kang Ikung masang pamonyet nurutan gaya mangroda tonggongna rada dibongkokeun bari beuheung rada celegeug kuda-kuda nalebar jeung rada miring dua leungeun masing-masing ditumpangkeun dina pingping ari panon molotot ka Citrasena halis runut rinat nurutan monyet sedengkeun Citrasena masang cimane lengkah kadua make kuda-kuda salancar jiga lengkah kahiji tapi awak rada doyong kabelah katuhu sarta tanaga tilu parapatna dikumpulkeun dina leungeun katuhu perep geus buleud siap rek meureupeun nempo Citrasena masang kuda-kuda salancar pok Kang Ikung nyarita bari seuri rada ngahina sabab pasangan Citrasena kaitung hanap sedengkeun tarung teh geus nincak kana babak katilu. Nah pasangan teh lalawura teuing euy make pasangan eta mah sarua we jeung balik deui ka nol atuh ulah kitu era kuring mah ngagarapna ge atuh mending make jurus nu rada pantos apaan geus loba diajar jurus lain cek Kang Ikung nyarita kituna teh bari tetep masang kuda-kuda ku Kang Ikung teu kajudi yen Citrasena geus ngagunakeun tanaga intina nu geus kapimilik waktu latihan di leuwi malah harita ge dina ciptaan Citrasena ngadadak pating corelat kalakuan manehanana wakur dipaksa ngonyokan cadas gelas ku naga sudi malah basa dititah nyokotan batu ti jero leuwih ge kagamar ragatak Citrasena ngumpulkeun tanaga saolah-olah keur nyokotan batu tina jero leuwih napas jeung tanaga diatur sina saimbang geus siapok nyarita bari molotot ka Kang Ikung sora kadenge rada ngageter nempo montong nempo kana pasangan sia Ikung sababikeun ngarubuhkeun manusia pantar maneh mah teu kudu ku jurus nu luhur cukup ku kieu ge yeuh ari tadi mah pangna kuring rubuh teh salah ngabuang selut euy kuduna ka kenca ari kuring kalah ka katuhu mangkani tanaga keur ngumpul di ulah katuhu sarua we jeung ngabantingkeun awak sorangan mata kula sok ngarebehkeun liang irung euy sabab kuring teh can tarima eleh sakitu sok gara-gara pasangan kuring yeuh sok cek Citrasena bari lol nyodorkeun peureup katuhu anu geus pinuh ku tanaga. Ari Kang Ikung teu nyarita deui srog maju salengkah bari peureup Citrasena ditempel ku leungeun kancana kenca maksud rek ditewak terus dicentok lantaran cek hitungan Kang Ikung pasangan kitu mah teu kudu hese tapi lep peureup Citrasena ditarik mendingan sakilat ari leungeun kenca nu tadi ngadaguan di luhureun bujal mendingan sajorelat nyawak leungeun Kang Ikung cenepung siuket leungeun kenca Kang Ikung sakilat geus katewak ku Citrasena bareng jeung kitu seret dicentok sakaligus atuh para mitra tolonyong awak Kang Ikung nyolonton ka hareup Citrasena lantaran pasangan Kang Ikung salah da puguh make kuda-kuda nu lebar ka gigir jadi teu aya kakuatan keur nahan ka hareup bareng jeung nyolontonna para wargi awak Kang Ikung suku katuhu Citrasena maju salengkah
Ari perep katuhunu tadi ngalalep meningan sakilat ngebelas ulah kana dada Kang Ikung. Surut cetok. Nenggel pisan kana dada Kang Ikung. Gero Kang Ikung ngagero mata kuati. Aduh, tobat. Aduh. Cek Kang Ikung bari ngarumpuyu. Bro, nyuuh kana tani. Leungin katuhu nyekelan dada nu karasa panas jeung seueur. Delila golok-golok Kang Ikung ngutahkeun getih. Tu gebeg sarereang ngarenjag bakat ku kaget. Lantaran teu disangka sacongo buuk bakal kejadian kitu. Malah Citra Sena rada ngarenjag ari nempok Kang Ikung parnama. Kabrug Citra Sena ngarontok ka Kang Ikung. Baripok nyarita bangun anu ngarasa kaduhung. Aduh, Kang Ikung. Hampura Kang. Hampura Kang. Cek Citra Sena barigap nyekelan tak ka Kang Ikung. Terus dicingkatkeun sinadiu. Tulila rob sarereang ngaronyo. Ngariung Kang Ikung nuker okek-ohekan ngutahkeun getih. Pok Mang Roda nyarita semu geumpeur. Batur-batur. Bawa ka ponok. Sok parangku ku sarerea. Ulah diantep di dieu. Aduh. Nah, beuti dik ieu nya. Lores Mang Roda, keun aku kuring urang pangku. Sok oi bantuan urang pindahkeun ka pondok oi. Ceuk Mang Sorban. Bari karawak nyekeleungin Kang Ikung palebah kelekna. Atuh sejen ge cicingeun, henteu cicingeun. Gancang gupga pada nyekel regenyeng Kang Ikung teh direreyang dibawa ka jero ponok. Geus aya di jero terus digolerkeun dina dipan. Gancang ku Mang Roda dipencetan bari nyasar urat nu kaganggu. Sedeng anu sejen ngariung narempokeun cara-cara Mang Roda nulungan nu tatu. Teu lila pok Mang Roda nyarita ka Kang Ikung lalaunan bari nyekelan dadana. Waktu sudah seep para mitra. Demi kadieu heulanya carios nyamung judulna Musuh Warisan bagian ke-15.